Ih, beak kuatan lagi. Mangton orang melihat kuatannya. Kawana? Eta ke kontra hareup. Sekalian atuh urang mah HP baso. Sok, naon wae. Campur we lah. Lobaan we pamulanganana. Kumaha caritana loba pamulanganna? Baso mah paling ngeunah lamun pamulanganna loba. Kumaha caritana hayang loba pamulangan? Nya kali ngomong kasih mangna. Dibere eta teh. Nya dikepret paling oge. Ih, jika lain kolot ngomong teh. Mun eueuh baso rek meuli naon? Naon we lah bebas kumaha maneh, asal ngeunah we lah. Atuh dagoan heula nya. Sok burukeun atuh, lapar ye. Sabar can ge indit. Ya, Mang Ton. Ih, meni lila di dadagoan teh. Naon maneh ieu? Eta pesanan Mang Ton. Pesanan urang. Iraha urang pesen timbangan. Kan tadi pesan. Hah? Kan orang tadi mah pesan bakso lain pesan timbangan dapur ai maneh. Eueuh, Mang Ton tukang bakso mah teu dagang. Terus Kan cik Mang Ton mun eueuh bakso meuli naon we asal ngeunah. terus ieu ngeunahna di mana? Ari mana nu bisa didahar henteu? Nya ngeunah tuh Mang Ton. Ya derek nyeuna naon teh takarana ditimbang heula ngarah pas. Jadi teh dikira-kira praktis kan? Si Oon maksud urang teh nu ngeunah teh naon we teu kudu baso oge teu naon dek baso tahu, dek batagor, dek cuanki. Lain ngomong atuh ari kitu mah. Keunah mah kajeng inisiatif meuli timbangan ari mana atuh? Mumpung anu dagangna Mang Ton, iraha deui anu dagang timbangan. Heuda urang mah teu butuh timbangan atuh. Ari teu butuh mah naha make dibeli. Kan maneh nu meulina oge. Kan ceuk Mang Ton bebas meuli naon wae kumaha urang. Astagfirullahalazim, batur keur lapar ngadon dipangmelikeun timbangan ari maneh kumaha pikiranna? Ih, tidak tahu terima kasih pisan geus dipangmelikeun ge. Nyiram naon indung maneh baheula meuli parah-parah teuing bijilna barang reject kieu.